Mitra sadaya wilujeng tepang deui sareng Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official anu mana Mang Jaya bade ngaanca dongeng nu judulna nyaeta Gara-gara Harta. Dikaraos ayeuna para mitra nincak bagian kagenepnya masih kena munggaran, masih kena bagian-bagian awalnya para wargi masih kena bagian-bagian awal. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sumuri kaundang nu parosna subscribe-na nu parosna locengna atur nuhun sakali deui nya. Marginya gitu upami loceng ditoe sareng subscribe ditoe biasana HP nu mitra gitu diwartosan ke pami naon teh tos naon teh tos aya dongengna ngawartosan biasana gitu ya para wargi gitu. Sadinten 2 kali upload gitu diantaranya nya. Mangga atur nuhun sakali deui oge kanu sering ngabagikeun atur nuhun wartoskeun kana piacan uninga aya dongeng Mang Jaya di Mang Jaya Official mah tamat sadayana cenah dongeng mung sadinten 2 kali upload gitu kajabi playlist nu paros aya mangga bade didangukeun ge duwi ka bosen ge mangga para mitra mangga Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian kagenep urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian kagenep. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng nyaeta dongeng urang teraskeun deui para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian kagenep. Mangga urang teraskeun para wargi. Barang Den Joni jeung Neng Marwati katut lanjang narek kaluar ujug-ujug gelek-gek nenerum sari harita luga getih teras salirana dengdek bade rubuh. Atuh Neng Yani setengah ngajerit bari jeung gancang ngarontok ibuna. Ya Allah ibu, gabruk Nen Rumsari dirangkul. Mun teu kitu mah para mitra, Nen Rumsari ti beubeut atuh Den Joni jeung Marwati anu geus rek kaluar teh gentak muru. Ibu, Den Joni gancang mangku Nen Rumsari terus dibawa ka kamar bari bangun reuwas. Goledag Nen Rumsari diebogeun harita sampean Nen Rumsari ka karajetan soca mureleng. Atuh rarai beuki lila katingalina semu geuneu. Aduh, kumaha tukang Joni nacanak we ka rumah sakit kitu? Neng Yani meuni teu puguh rampa reuwas ku kaayaan nu jadi indung. Subuhun Aden, atuh saena mah enggal canak ka rumah sakit Aden. Bi emeh ge mairan sabab harita bi emeh muru ti dapur kapatengahan. Kitu de Mang Jasik nuturkeun. Kunaon atuh? Yan, kana delman kudu kana ka jalan heula meureun. Ceuk Den Joni siga nu bingung da puguh di bumina ka Nen Rumsari di bumina Nen Rumsari ka jalan rada jauh. Teu lila gelek-gelek Nen Rumsari ngalugakeun deui getih atuh tenggak jeung anggal baseuh ku getih semu hideung nu teu kungsi katulungan Nen Rumsari dugi ka hanteuna teras ngantunkeun mulih ka jati mulang ka asa dipundut ku Nu Rahayu dipenta ku Nu Maha Kawasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, Neng Yani ngajerit teras nangis sabari nangkep salira ibuna nu tos teu usik teu malih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nen Rumsari dugi katitis tulisna raga di kantun sukma. Atuh para mitra sadaya kantun raga ngabanusan alatan tina ngaleut cai sucu. Harita Neng Yani meuni teu sirikna ngabebeut-bebeutkeun manehna puguh kabeh ge pada geumpeur. Kitu Den Joni lahirna masih ganu heueuh geumpeur rampang reumpeuh. Padahal ulah manehna geus luas ngaracun nu jadi indung. Da eta aya maksud jeung tujuan nu tangtu keur dirina. Astagfirullahalazim. Nauzubillahi min zalik. Nepi ka kitu-kituna eta nu jadi anak luas megatkeun pati nu jadi indung.
Geus moal henteu anak nu sarupa kieu nyangga dora ka dunya akhirat. Neng Yani terus kapidara kalawan dipangku ku Den Joni dikadengkeun di kamarna. Atu Marwati jeung Bieme dititah ngudaran raksukan Den Rumsari kalawan bantal dibawa kacai ku Bieme. Atu tenggek layon anu pinuh ku getih di elapan ku Marwati bari manehna ge ceuri. Ari Mang Jasik gancang ngaluar-luarkeun kursi jeung meja. Nu teu sakumaha lila tatanggana Jul-jol daratang lantaran ngareungeun Neng Yani jejeritan. Jol ieu tatanggana pada ngarasa kaget dumeh Den Rumsari katingalina tos majeng kadamang. Nya ku Den Joni disebutkeun sesek deui. Harita layon geus dipindahkeun ka tengah imah tur dirurub ku samping kebat. Atu tatanggana beuki lila beuki loba lalaki awewe daratang minuhan patengahan. Mang Jasik gancang ini trek ngabejaan tukang ngawerdonan. Barek terus ka makam. Atu Bieme di tangga bejaan Neng Sarifah. Nu aya di imah lintang ti Den Joni jeung Marwati pamajikanana. Nu harita Marwati keur nungguan Neng Yani ada can sadar-sadar. Dapugu Bieme ti dituna ti imah satengah lulumpatan. Anu tekungsi setengah jam geus anyog ka imahna Tuan Van Bosman. Bieme pupuntenan bari ngetrok-ngetrok panto. Teu lila berai panto muka si horeng nu muka panto teh Tuan Van Bosman dan Neng Saripah mah keur dicari. Aduh Wan, tabe Wan, saya minta maaf Wan, cek Bieme. Nyarita bari semu gugup jeung panon Rambisak. Atu Tuan Van Bosman ngarasa kaget. Harita teh kalawananya. Oh, ada apa Bibi? Dan kenapa itu Bibi menangis? Kenapa Bibi? Bibi Jeme kenapa? Aduh Wan, ya saya teh nangis dan sedih Wan. Aduh Wan. Anu Wan, ibu Nen, ibunya Neneng Ipah. Tilar Wan, tilar. Cek Bieme para mitra sadaya. Bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Tur make jeung ungsrak ingsrek. Apa Bibi Jeme? Pinjam tikar? Nah. Di sini tidak ada tikar. Buat apa itu tikar? Kenapa pinjam tikar pakai menangis? Cek Tuan Van Bosman kahartina ku Tuan Van Bosman mah. Bieme teh nginjem samak bari neuteup semu kaget. Iya, itu ibunya Neng Ipah anu Wan tilar dunya. Ari Neng Ipahnya teh di mana Wan? Oh, nanti tunggu sebentar. Saya mau kasih tahu sama Ipah. Nu tekung silila Neng Saripah norojo tas ticai. Geuning ai Bieme aya naon Bi? Cek si Om anjarkeun rek nginjem samak. Aduh Neneng, sanes bade namu tamparan gitu. Aduh. Tong ceurik atuh Bi. Sok nyarita nu bener. Tuang ibu Neneng tilar dunya. Kumaha Bieme? Pang Neneng ibu maot. Leres Neneng tuang ibu ngandunkeun. Temal Bieme bari ceuri. Innalillahi. Iraha Bieme? Neng Saripah ngaranyu. Nembe Neneng. Kunaon atuh Bieme kapan geus sehat ibu teh? Sumuhun, sehat damar maeng dadak-dadakan sesek deui Neneng. Bade dicanah ke rumah sakit ku Den Joni teh kabujeng. Temal Bieme disebutkeun Den Rumsari sesek napas sabab ku Den Joni dicarek nyebutkeun luga getih. Pi, ibu meninggal Pi. Cek Neng Yani bari cumalim. Hah? Ibu meninggal? Kapan? Tuan Van Bosman siga nu reuwas. Barusan kita ini. Kata ini mah Bieme. Nei, kenapa tadi Bieme mau pinjam tikar? Dia orang tidak bilang ibu meninggal, Cek Tuan Van Bosman. Bukan pinjam tikar, maksudnya mah Bieme mengatakan tilar itu sama dengan meninggal dunia, Pi. Oh iya. Iya, begitu ya. Iya begitu. Well, saya baru mengerti. Mari kita ke sana. Jung atuh Bi ti heulanya ke abdi jeung si nyusu bejakeun itu ka Kang Joni. Abdi rek kaditunya. Mangga Neneng, bibi bade ti payun mangga atuh Wan, permisi. Ya, nanti saya ke sana Bijeme. Cek Tuan Van Bosman atuh Bieme ngagancangan balik deui. Datang ka imah para mitra kasampak layon keur di syariraman ku opat urang kaum ibu samalah Neng Yani ge tos sadar ngiring nyiraman. Bari anjeunna mah teu kenat-kenat murag-murag genci panon. Teu sakumaha lila gurutak Neng Saripah jeung Tuan Van Bosman daratang
Atuh layon geus rengse disiraman mah tuluy dibungkus ku boe. Kalawan terus disolatan. Nu teu kungsi nepi ka wanci asar layon tos beres dikurebkeun. Atuh nu jajab aya kana 50 urangna awewe lalaki. Iwa tineng yani nu teu milu jajab teh manehna mah ti sajungna mayit digotong oge teu repeh-repeh ceurik we. Da puguh manehna kasebut anak anu heman tur anu mika berat kanu jadi indung. Bari kituna teh keur Neng Yani mah ngarasa kaget luar biasa nu jadi indung nepi ka hanteuna. Lain kaget ku perkara maot. Nah, da urusan maot matos jadi katangtuan tur geus papasten kersaning nu maha kawasa. Nganu dipake kaget teh para mitra, ku Neng Yani mah ibuna ngaluga-lugakeun getih sabada ngaleueut cai susu. Ngan ku Den Joni dicarek ulah loba carita tina alatan kitu majah teh bisi kadengeun kuno berwajib hayo jadi angay-angayan rambat kamale dina urusan pamariksaanana. Atuh anu mata kasatiap anu nanyakeun dibejakeun panyakitna sesek deui jadi. Samalah tingotong boroning kabatur dalah kaneng Saripah jeung katuan Van Bosman ge dibejakeun sesek napas. Padahal geus yakin dihianatan kuno jadi anak nyatana ku Den Joni. Cai susu waktu aya keneh di kamar dipurulukan ku hiji barang nu mangrupa racun. Para mitra malah maharita ge Den Joni marentahkeun sangkan cai susu gancang dipiceun diaburkeun ka solokan. Atuh sararea para mitra sorena waktu Neng Saripah jeung Tuan Van Bosman geus barali. Den Joni nanyakeun banda nu jadi indung. Nyaku Neng Yani dicaritakeun aya samping kebat 13 potong, kabaya 8 potong, karembong 6 potong, atuh duit dina hanapeun kasur aya 13 perak, jeung suweng harita teh emas 2 pasang, nu sapasang mamake mata berlian sagede kacang hejo. Sakitu nu jadi indung ngekakara dikubur ge Den Joni geus nanyakeun banda titinggal nu jadi indung. Samalah harita kene samping jeung kabaya katutiung geus dibagi-bagikeun, geus dibagi 3, biemeh dibere samping kebat lalayu sekar 2 potong. Sedang duitna jeung suweng anu make mata berlian mah kumanehna. Harita teh Neng Yani mah dibere suweng polos, teu make permata kitu ge nu dibikeun ka Neng Yani ukur 3 gram. Mumun nama ku Den Joni kalawan harita kene terus balik. Jeung pamajikanana nu aya di imah lintang ti Neng Yani jeung biemeh katut Mang Jasik. Ngan samemeh rek balik teh Den Joni ipat-ipatan mihapekeun kaayaan di imah jeung pangapingkeun Neng Yani ku Mang Jasik. Pokna teh da puguh cu eueuh deui lalaki lintang ti Mang Jasik. Nu mata kudu beunang diandelkeun lamun ti peuting sing daek ngalanglangan kaluar. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ampir rata-rata setiap tas kapapatenan mah kaayaan di imah sok asa jempling samodel di imahna almarhum Den Rumsari. Komo kitu indung bapana Neng Yani geus teu aya sedengkeun anu ngeusian imah ngan tiluan. Nyatang tuwe rek tiiseun oge majah teh asa narikolot da eta luluguna tos teu araya. Isukna Neng Yati nitah biemeh ngangkir hiji awewe nyaeta nu ngawardonan Neng Rumsari. Nu teu sakumaha lila guru tak datang kalawan Neng Yani cacarita kanu ngawardonan ngahajatkeun anggean almarhumah samping kebat 3 potong jeung kabaya 3 potong atuh. Harita teh sakumaha pamere ti Den Joni. Mun kitu teh makeur Den Joni teu haripeut ku teuteureuyeun iwa ti suweng. Ku anjeunna mah anu teu dibikeun teh itung-itung tanda mata tinu jadi indung. Atuh harita keneh ibu tukang ngawardonan narima pakean lahirna mah. Ti Neng Yani kalawan ibu tukang ngawardonan harita teh para mitra mardonan manjatkeun doa ditujukeun ka almarhumah Nen Rumsari. Peutingna Neng Yani jeung biemeh katut Mang Jasik ngarariung di tengah imah maralah tas rengse sarolat maghrib. Tos neneng dah ulah diangge bang baluh kalbu we perkawis tuang ibu ngantunkeun mah. Mana kitu ge parantos sedugi kana titis tulis na neng. Dan nya kitu sun kasebat Yuswa mah teu tiasa ditangtoskeun ku urang neni. Mung mugi-mugi we tuang ibu mulihna ka alam barjah ditampi iman Islamna.
dihapunten tina sagarupi kalapatanana nu karaos sareng nu teu karaos kumanten dicaangkeun sareng dilegakeun di alam pakuburanana atuh sawangsuna kang neneng masing sobar kalayan masing enggal papenak sareng kajemaran we sungun kitu cek Mang Jasik ngawawadianan kaneng Yani muhun mangan eta we nu dipake sedihna ku abdi mah lain ku perkara ditinggalkeun ananya tak ku perkara abdi can bisa mulang tarima kanu jadi kolot atawa can bisa mulangkeun cisusu kanu jadi indung cek Neng Yani bari cuma 5 sabab kasedih ditinggalkeun kuno jadi bapa oge can lipur ayeuna teh katimpah deui kuno jadi indung ninggalkeun para mitra anu mulia Mang Jasik nyarita deui sawios atuh neneng lah teh can males budi atanapi teu acan bulang tarima ge jalaran sumuhu neneng sakitu mikahemana sakitu getena kanu janten ibu Rama nalika teu daramang danya anu katinggal ku mang angin ngeneng nyalira sanes mang mujikeun sunu wireh payuneun nalika tuang Rama diopna beui apa neneng nu ngalereskeun sagala rupina duwi ka tuang Rama ngantunkeun di rumah sakit cu kitu deui atuh nalika tuang ibu diopna mah dugi ka ayeuna ngantunkeun neneng neneng keneh we nu banding tulang nama tuang raka mah ukur ngalayan unggul su temal Mang Jasik atuh bi emeh mairan kana carita anu jadi salaki da salaresna neneng sanes bibi ngalalewe ka mangna ku bibi ge katinggal pisan iwati neneng nu seueur ngabantosna kanu janten ibu Rama mah mangkukna neneng dipaparin sinyang sareng acu kabaya ku tuang raka dihajatkeun deui atuh ka ibu ka anu ngawardonan tumali kitu mugi-mugi we neneng keng rahmati Allah subhanahu wa ta'ala atuh kitu deui nu janten ibu Rama mulih ka alam barjah ditampi iman Islamna kalayan nu kawitna ti Gusti mugi mulih deui ka Gusti nu salajengna kang neneng ulah alit manah neneng ulah seueur emutan itu ieu kedah janglar we kedah sobar geulis cek BM ditampi pangduati BM sareng ti Mang Jasik sok atuh neneng geura tuang heula mangkaning teh enjing-enjing teh can katingali barang tuang naon-naon keun bae bi engke we ta salat Isya cek Neng Yani terus ka cai abdas balik ti cai tuluy ngalaksanakeun salat Isya di kamarna atuh bi emeh jeung Mang Jasik katarukang deui tapi henteu buru-buru ngampih ngadonting jarentul dina dipan leutik ongkohan bi emeh macan aya niat ngampih ka kamarna teh bisi Neng Yani Arida Neng Yani para mitra hayang dahar tapi ditunggu-tunggu geus aya kana setengah jamna teu aya ngagegero akhirna bi emeh jeung Mang Jasik ngarampih ka kamarna sabab geus tunduh atuh kitu deui Neng Yani teu kaluar deui ti kamar duka tuluy sare duka keur wiridan beuki peuting di luareun wawangunan asa beuki jempling bae nu kadenge lintang ti sora sasatoa nu biasa liar ti peuting samodea ciang-ciang jeung cari cangkas kalan-kalan pipireun imah sora lono kekereulungan di jauhna harita teh hawar-hawar sora manuk cuit uncuy ngelak tibada magrib lamun aya keneh nu nyaring keneh mah tura ngabandungan kana kaayaan dina peuting harita asa karareueung komo kitu tas aya nu maot ka karatilu peuting di kuburna ngan hadena peuting harita hade poena langit bengras taya aling-aling bentang-bentang baranang ting carelak ting kartip atuh bulan sapasi kakara muncul angin peuting ngahiliwir muraikeun sora sasatoan duka jam 12 duka jam 1 harita nganu jelas geus nyedek ka tengah peuting keur memeujeuna tali brasare kitu deui Mang Jasik jeung bijeme sararea tali bra naker kawas anu meunang ngabebeutkeun teu lilir-lilir ongkohan Mang Jasik jeung bi emeh capek tas barang gawe nya kitu keneh Neng Yani ge pules sarena treng sada jam patengahan di sada sakali si horeng harita geus jam 1 paingan jempling naker eueuh nu kadenge batuk-batuk acan heuleut sawatar menit di sabada jam di patengahan di sada sakali reket sora panto di kamar di sada gebrug di sada ngagebrug teu lila ngareket deui siga aya jalma nu asup atawa kaluar ti kamar si horeng panton di sada ngareket teh panto kamar almarhumah segruk sada sora awewe ceurik nyegruk tuluy ngabangingik bangun kanyanyerian jempe nu seurik ceket panto di sada deui para mitra terus disusul ku anjing hawar-hawar babaung meuni melewung harita teh
mepeskeun jemplingna peuting. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga sadasora awewe ceurik nyegruk tuluy ngabangingik bangun nu kanyerian. Jempe nu ceurik reket panto disadang ngareket deui. Disusul ku anjing babaung hawar-hawar meni melewung mepeskeun jemplingna peuting. Cungungung anjing terus-terusan babaung samalah ku ayeuna mah asa deukeut ka imah Neng Yani. Tapi saurang ge eueuh nu lilir-lilir acan. Tring, treng, krip. Sadasara hiji barang trung treng ditumbuh ku sorang ngagerit. Truk, truk, truk. Sada nu lempang di tengah imah make sapatu. Cep jempling deui sedeng anjing mah terus-terusan babaung pipireun imah. Cirihil aya sora seuri anu siganungeuna. Di barung geus barudak ting cerewet ting harehe. Siga nu keur hareureuy jeung baturna barakatak sora lalaki seuri ngabarakatak. Jerit-jerit sora nu ngajerit matak ngahariwangkeun. Reket, gebruk. Reket, gebruk. Panto disada ngareket tebal ngagebrug tarik. Juringkang di kamar almarhumah. Aya nu kaluar tuluy jujuringkangan di tengah imah. Guluprak, treng. Sada nu ngaguluprak tur disada ngentreng. Curulung para mitra di kamar makan. Sada sora anu nyicikeun cai dina teko kana gelas. Leguk-leguk. Sada sora anu nginum tuluy cuplak-ceplak siga nu keur barang dahar. Nya namun arita aya nu nyaring. Geus moal boa kana ngarasa keungna. Loba dedengean anu teu katingali jirimna ari katama-tama anjing babaung bae. Na atuh ari jerit Neng Yani ngajerit bari ngorejat hudang. Puguh we keur Mang Jasik jeung Bi Eme. Sakitu keur tali berang ngadak-ngadak ting korejat samalah Mang Jasik mah kaluar ti kamar nyiriri ka tengah imah bari mamawa bedog. Ku timuruna Mang Jasik Neng Yani ngajerit aya jelema jahat asup ka kamarna. Harita Mang Jasik nyerungkeun pantok kamar. Kabeneran henteu diselotkeun. Ana breh ka sampak Neng Yani keur diuk baring si Dengdang. Neneng, aya naon Neneng? Aya naon? Mang Jasik nanya bari asup ka kamar dituturkeun ku Bi Eme. Nu teu baju-baju acan ukur make kutang jeung samping atuh gelung udar. Neneng, kunaon geulis? Aya naon Neneng? Bi Eme maira nanya bari ngadeuketan. Ari Mang Jasik ngarampa selot janela tapi pageuh. Brai nyingkapkeun sepre tuluy tunga tengo ka kolong ranjang. Ceuk pikirna bisi aya jelema jahat nyumput di kolong ranjang. Neneng, aya naon cu Neneng? Mang Jasik nanya deui. Astagfirullahalazim. Aduh Mang Jasik Bi Eme, abdi teh ngimpi. Ceuk Neng Yani tapi mending ngadeg-deg. Ya Allah, kutan ngimpen. Panyana Mang Neneng jeung ngajerit teh. Aya jalmi jahat lebat ka kamar dupi kitu. Ngimpen naon Neneng, ngimpen naon sun? Eta Mang Jasik dina hitungan teh aya 2 urang lalaki nu saurang mah katingalina teh rupa Kang Joni, saurang deui mah teuing. Saha da teu wawuh. Teu pugu-pugu Kang Joni nu saurang teh ngadon ngababari ka abdi. Tas meuli susu. Datang ka dieu baturna Kang Joni teh rek ngaguna sita diri abdi. Ari Kang Joni duka terus ka mana da ujug-ujug eueuh. Nya ku abdi teh lalaki anu rek ngaguna sita ka abdi teh ditampiling. Geus kitu manehna nyabut peso balati barang kitu bleskeun kana dada abdi. Abdi ngajerit nyawanna luncat terus kabur kaluar ti imah. Ceuk Neng Yani si horeng si mana horeng. Nu ngajerit teh ngimpi aya nu rek ngaguna sita tur rek kemaehan. Astagfirullahaladzim. Disangki ku Mang mah anu kitu we anu lebat ka kamar horeng teh ngimpen teh nya. Temal Mang Jasik geus kitu mah kakara tenang deui para mitra. Bi Eme cing punten atuh abdi minta cai ngarah henteu reuas teuing. Ieu jajantung ni ratu kieu keur kesang jeba kesang ngoprot deui. Ceuk Neng Yani menta cai keur nginum bari ngarampa punduk beueus ku kesang. Mangga Neneng cai herang we geulis? Nya cai herang we tapi nu tiis Bi. Tema Neng Yani koloyong Bi Eme ka kamar makan. Nyokot cai tiis kana gelas waktu Bi Eme nyicikeun cai herang. Tina kendi kana gelas teh sakareretan palebah kanang hayam katingali.
aya nu ngajuringkang sapaliwat ujug-ujug puringkak BMeh muringkak bulu punuk rai keung atuh harita gagancangan ka jero deui bari punuk meni asa berat. Mang ayeuna neneng cai teh BMeh ngasongkeun gelas di eusi rada atuh para mitra rada ngadeg-deg ngasongkeun gelas ge. Mang Jasik salakinanya bari neuteup. Bari maneh kunaon leungeun teh Jemeh? Kawas nu lilinieun kitu. Nyekel gelas ge mending ngadeg-deg. Lain lilinieun tapi masih keneh kabawa reuwas ya ku neneng ngajerit aing mah. Temal BME majah teh kabawa reuwas keneh ku perkara Neng Yani. Ngajerit padahal tas ningali nu ngajuringkang tur ngarasa keung. Panya nama lilinieun teh. Cek Mang Jasik tuluy diuk dina kursi di tengah imah bari bedogna dituna dina kolong meja. Jam sabaraha teh BME? Namanya waktu mah bibi ngabantuan cai teh tabu 1:30 neneng. Temal BME ari cek Mang Jasik pokna ngareret kana jam. Tabu 2 kirang 5 menit neneng. Ih geuning peuting keneh disangka ku abdi mah geus subuh Mang. Gerak ulamkeun atuh neneng wengi keneh. Keun meda can tunduh bi ngan bibi jeung Mang Jasik bisi rek sararema di dinya. Di tengah imah amparan ku karpet, daya karpet rada leutik nu di kolong teh. Lain ku kitu jadi rasa keung abdi mah tas ngimpi teh abdi mah BME. Da salarasna atuh neneng. Sanes ngalelewe bibi ge asa kakaraeun teuing meuni karareueung kieu. Ari nyaneh keung teh Jasik. Nya make jeung keung segala. Kawas lain di imah we. Lamun ngarasa keung deh heug babacaan sabisa-bisa. Cek Mang Jasik keur kitu mah kadenge hayam di tukang tinggarapak atuh BMeh meni curingan. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Keur kitu kadenge hayam di tukang patinggarapak atuh BMeh meni curingan. Tah Jasik kunaon nya hayam tinggarapak kitu? Nya sada hayam tinggarapak. Aduh, cing tempoh heula tuh bisi hayam ieu. Kala luar euy, tah anakna ting cariak deui. Cek Neng Yani, apunten. Cek harita teh Mang Jasik. Atuh para mitra, harita teh BMeh nyarita deui. Kumane sia lain tah kabatur sia. Dasar si berwes. Teu puguh teuing geus ini ka ditu. Tadi mah sugan maneh daek, tapi teu naon lah. Atuh para mitra ceg Mang Jasik harita kana bedog nu dituna dina kolong meja deh tuluy ka tukang. Tapi hayam eueuh nu kaluar hiji-hiji acan tina kandang. Keur nyari rakem hayam jauh nu kaluar. Aya ucing garong gitu. Cek Mang Jasik gegerenengan sorangan para wargi. Red kana panto nu kapipir katingali panto ditulakan. Sedang peuting harita manuk sirit uncuy ngelak disada dina tangkal muncang. Sababi gireun imah aya tangkal muncang meni badag. Samalaha daunna ge ngaroyom kana kenteng. Keur kitu cungungung para wargi sadaya anjing babaung hareupeun imah reket sora panto disada ngareket. Tur Mang Jasik ngaliek tuluy mencerong kana panto dapur. Samalah disampeurkeun kalawan ditempo ka dapur ceuk pikirna bisi anu asup ti dapur. Tapi ditempo oge ka dapur eueuh sasaha ceuk paribasana eueuh laleur-laleur acan. Barang malikat jelengeng teh ku Mang Jasik teu kaambe. Barang hapunten jelengeng ngadangu para mitra. Kaambe mah selengseng hapunten Mang Jaya lepat maca. Harita selengseng Mang Jasik ngambe seungit minyak meni meleber angin-anginan. Atuh para wargi sadaya Mang Jasik ngarasa kaget eueuh papadana, tapi ngambe minyak seungit barang malik tumaksudna rek ka jero deui Mang Jasik ngaranyung. Atuh para mitra ningali sapu inyuk ke mundur maju si janu digerakeun ku nu keur sasapu. Waktosna seep.